ibere awewe anu gelis embung lantaran ieu awewe gelis dengan sakadar pangbubungah mata doang, gelis teh wajahna doang, gelis teh di deuleu awakna doang, semampai horeng hatena mah ieu teh lain hate santri. Mungkin nu mantak geus bae ge da kajenteun kawin ka nu jore asal dibawa ka mamanana ngeunaheun. Urang mah teu betah. Urang mah diangsongkeun aya dua awewe nu hiji geulis jasangan lain santri, nu hiji mah jore jasangan santri. Urang mah milih nu geulis bae. Lantaran urang mah hawa nafsu. Aya tah bangsa nu geulis tapi jore hatena, urang mah milih lah santri mambung. Kajenteng ieu bae. Nu mana? Nu ieu. Geulis zahirna geulis batinna. Euy mantap. Agon satri ge dibere nu hideung leteng mambungeun nya ge. Cek cenah teu ngalir. Amper teu naik amper. Urang campur-campur bae. Masyaallah kan.